Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bang deui di channel YouTube Kamila Atalia. Orang diajar bahasa Sunda sasarengan yuk. Nah, dina minggu ayeuna orang diajar ngeunaan kecap panganteb. Hideuk tos terang kecap panganteb teh naon? Aduh, ibu naon nya eta? Hayu orang diajar sasarangannya. Kecap panganteb teh mangrupakeun kecap anu fungsina pikeun ngantebkeun atawa ngahijikeun kalimah anu dipentingkeun. Aduh, kumaha Bu maksana? Urang tinggal contohna nya. Tah anu kalebet kana kecap panganteb teh nyaeta aya teh, mah, bae, atanapi wae, deui, keneh, da, sareng tea. Nah, ieu mah pokona Sunda banget gitunya, upami teu aya kecap panganteb ieu sigana sanes orang Sunda gitunya. Nah, ini orang tinggalnya contoh larapna dina kalimah. Contoh kahiji, kuring teh rek meuli cau di pasar Ciwidey. Nah, kuring teh gitu nya. Jadi aya teh teh ieu teh mangrupakeun kecap panganteb. Contoh sanes anu mahnya, kuring mah moal milu ka Ranca Bali. Kuring mah tah anu mah ieu mangrupa kecap panganteb. Salajengna kuring bae nu indit ka Cimaung mah. Nu mana kecap pangantebna? Laras anu bae nya. Teras salajengna kuring oge isukan arek ulin ka Kawah Putih. Kecap oge kalebet kana kecap panganteb. Teras kuring ka Ciparai manehna oge ka Ciparai deui. Tah deui ieu oge kalebet kana kecap panganteb. Salajengna contoh sanes, kuring mah anyar keneh balik ti Cicalengka teh. Keneh tah nu disebat keneh teh da naon nya upami dina bahasa Indonesia mah teu aya nya. Naon nya? Baru aja meureun nya. Nya pokona mah tah eta keneh ieu kalebet kana kecap panganteb. Contoh deui hiji deui nya ku ibu paparin contoh. Basa ka Ranca Ekek teh kuring bareng jeung Mang Ujang. Tah, nu disebat teh ieu eta oge kalebet kecap panganteb. Gampilnya ngeunaan kecap panganteb tah ieu mah pangawaruh kangge hidep atanapi ibu ngawanohkeun. Dina basa Sunda teh anu disebat kecap panganteb. Kecap ciri khas orang Sunda teh anu tadi ku ibu disebatkeun nya. Nah, ayeuna mah hideuk pancena ku hideuk pancena kantun dilebet-lebetkeun kecap pangantebna janten kalimahna mah tos aya nya ku ti ibu. Didamel ku ibu contohna sapertos kieu. Nah, ku hideuk diisian ieu contohna naon ya. Tah ayeuna hideup sumangga lengkepan kalimah-kalimah anu ieu ku kecap panganteb. Gampil pisan nya. Kitu hungkul minggu ayeuna, tepang deui minggu payun insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.